Salajengna dina lalakon Isra sareng Mi'raj teh nya Kangjeng Nabi tah kasumpingan ku malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Paja'ahu maka sumping ka Kangjeng Nabi sa Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam biinain halna nyanak wadah. Anu dimaksud di mah gelas gitu, min homrin anu dipinuhan ku arak. Wa inain sinareng wadah min labanin anu tos dipinuhan ku cai susu. Malaikat Jibril nyanak 2 gelas. Gelas kahiji tos dipinuhan ku cai arak, alat pamabokan ya. Gelas anu kadua dipinuhan ku cai susu. Aduh, cai yang paling enak, apalagi susunya tina bernuk gitu. Pahtaro maka milih Kangjeng Nabi alabana kana cai susu. Gitu. Salajengna Kangjeng Nabi piwarang milih antara cai arak jeung cai susu. Bari Kangjeng Nabi kana duanana ge teu terangeun gitu. Teu terangeun mana cai arak, mana cai susu gitu. Piwarang milih. Mau milih yang mana? Milih arak, milih susu. Milih susu, milih arak. Kangjeng Nabi milih kana gelas anu dipinuhan ku cai susu. Pakola mangka ngadawuh lau ka Kangjeng Nabi sa Jibrilu malaikat Jibril. Saur malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi ikhtarta. Pantos milih gamparan alfitrota kana agama anu bawa ngajadi. Kana agama anu suci. Tuh, saur malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi Muhammad anjeun parantos milih kana gelas anu tepat. Nyata susu. Susu teh warnana bodas, berarti bodas lambang kasucian. Berarti salira teh tos milih gitu karena agama anu suci, anu diibaratkeun cai susu nu bodas. Saur malaikat Jibril, walau syaribta jeung lamun nginum gamparan al-khamra kana arak lagowat tetela bakal lacut atanapi barong baradegong daroraka jara di bajidor cing saeuna sa ummatuka umat salira walam ya tabi'aka barisan jeung moal turut ya umat ka salira. So malaikat Jibril Muhammad andaikan salira tadi milih gelas anu dipinuhan ku arak tuluy dileueut ku salira maka sakabeh umat salira moal aya nu soleh. Sakabeh umat salira moal aya anu solihah. Berdegong kabeh bajidor barisan jama doraka kabeh. Jeung moal aya hiji oge anu iman ka Allah, moal aya hiji oge anu iman ka salira. Berdegong kabeh. Tah ku berkahna Kangjeng Nabi milih gelas anu dipinuhan ku cai susu. Mangka umat Kangjeng Nabi saroleh jeung solihah. Batak aya babasa soleh jeung solihah. Ku berkahna Kangjeng Nabi henteu milih kana gelas anu dipinuhan ku cai arak. Tuh, Masya Allah. Andaikan milih geus sabaradego. Nya, ajengan cacak-cacak Kangjeng Nabi milih gelas anu dipinuhan ku cai susu aya we. Oknum umat itu anu baradegong. Nya, komodo lamun Kangjeng Nabi milih gelas anu pinuh ku cai arak. Wah, geus. Cacak milih gelas pinuh ku cai susu aya we nu bedegong. Nya, ceuk basa ayeuna mah anu tukang tarok, tukang bobok, tukang ngaliangan orok teu. Aya di tukang bobok, tukang tarok, anu tukang masih-masihkeun liang orok. Masya Allah. Cacak milih susu, komodo milih gelas. Taku berkahna milih susu teu milih gelas arak nya alhamdulillah umat Kangjeng Nabi khairu umati teh pangsesena umat tuh nya ti mimiti naon dikandungna geuning atiknya ti dikandungna umat Kangjeng Nabi mah ahli sunnah wal jamaah
nya pan nuturkeun kana sakumaha tapak lacak ti guru-guru ti ulama ti ajengan ti kiai tuh tina rengkolna tina coretna kitab nya kadituna Quran nya aya anu namina geningan 4 bulanan nya nurut patuh ka Kangjeng Nabi Adam alaihissalatu wassalam aya wawatengan wawatangan nyalametkeun beuteung kusab geus geus meteng geus kolot gitu 7 bulanan nya maca Quran tuh begitu bro langsung orokna dipapageun ku kalimah tauhid nya aya 2 kalimah syahadat tuluy eta orok teh dipapatahan supaya jadi orok anu soleh atanapi solihah kitu ku bahasa hayya alal falah hayu menuju kana kabagjaan supaya soleh jeung solihah tuluy dititah supaya nguatan agamaku hayya alas sholah nah nyata disebut adan teh tuluy dikomatan itu dikomatan tuluy geuningan menjelang 7 dinten komo ti dinten kahiji ka 7 na dipaparinan nyata awas-awasan anu nerangkeun manakibna Kangjeng Nabi sifatna Kangjeng Nabi dikawit dikandung dilahirkeun sa ibu saramana nya diangkat jadi nabi teras rasul sabojona teras gaduh putra sabriji jeung keturunan padilah-padilah muji ka Kangjeng Nabi manakib Kangjeng Nabi tuh pancek ulama terangkeun bila mana urang nyarioskeun kisah anu berhubungan jeung jami soleh maka Allah bakal miwarang malaikat rahmat supados ngalungsurkeun rahmatna ka eta riungan ka eta anu ngaoskeun kisahna jami anu soleh cacak ka jami anu soleh komode ka Kangjeng Nabi supaya berkahna teh asup ka eta murang kalih dedila itu nya tuh berkahna tina anu diaosina berjanji teh cahayana teh ka budak sugan eta budak teh jadi soleh jeung salihah lamun teh gini gede na ge bedegong gitu insyaallah nu dikituan mah akhir barangkali bakal dipaparinan soleh jeung solihah tuh 7 dinten aya rezekina diekahan nya nebus eta budak ka Gusti Allah ku ekah teh pameget 2 domana nya istri hiji tuh teras ageng lamun pameget disepitan gitu kudu gujul disepitan teh nya bisi ke eta budak ka masjid tadi digujulkeun patos sepitan dialusir tong dieu cari sunatan maneh mah gitu padahal geus ageng Mang Rohidin geus 70 tahun mah nya kitu can sunatan da teu gujurut teh gitu nah tong ka masjid moal najis naon najisna eta dina kontol aya kulitan keneh kokocok ngaranna pan dihanapeun teh sok aya tilas-tilas cai kahampangan tuh kayak bisa antel kanu salat tuh pan batal salatna ku sabab awakna mamawa najis antel kana najis tuh batak sunat hajat masya Allah tuh matak Islam rahmatan alamin teh basiron pangbubungan beda kudu disunatan pan jadi kaberkahan karena ekonominya anu tukang baju karyaannya wah ngadamel baju sunatan baheula pan bapak di kopiah di ieu direnoan baju karyaan bacrut tukang bungbuahan payu domba dipencit baheula uleman tukang percetakan payu tukang sayuran tukang daging ku berkana aya anu nyunatan eta teh piwarang agama anu diuningakeun ku Kangjeng Nabi nepi ka urang jasa ulama tuh gede jasana ekonomi teh terangkat kareku nyepitan gitu teh tuh ari jami Isya mah rata-rata nya anu ngalaksanakeun pan penggerak ekonomi penyedia mah pan anu tukang barisi tukang usaha rata-rata non muslim pan tuh kabagean pada rezeki ti jamaah Islam
Gitu baru udah. Tuh nya tuh boga jodoh nya aya ngahitbah yang kunaon cenah keneng ditarosan ku aa teh abu masa pamasihanana we wios cenah emas gede pelek beca oge wah badag no kutan tuh sakitu wios atuh tos eta sakitunya lo pada ditambihanna cenah artos sakoper waduh muni loba na heuceut maneh tina naon bahana nih gede-gede Masya Allah. Heuceut abi diantingan gitu. Kilonya. Masya Allah. Tuh, pan nu gaduh toko emasnya jadi lah. Oh, jadi payu. Umat kang jadi ngahitbah misalkan sa Indonesia sekian ratus juta weh. Wah tuh payu. Tuh tukang emas teh. Yo toko na payu otomatis tukang nyitak emasnya payu otomatis tukang milarian pi emasnya oge jadi payu tuh dulu kita bade nikah pan aya seserahan nyontok kakang nyinabi tatanggeyan tuh eta teh lalaurat ti kang nyinabi tuh tukang baju nya tukang kaos tukang cangcut tukang selempak nya tukang sepatu tukang payung tukang koper nya para rahayu tukang bahan kue para rahayu itu tuh eta basiron pangbubungah nah ti Allah anu didugikeun tukang nabi nya tuh nikah masya Allah itu terahmatan lil alamin kumaha gitu kangjeng nabi agama Islam teh luar biasa tuh maka mungkin dijaga Islam tuluy dijaga keterangan-keterangan dina agama Islam naon rupi perkara anu geus aya gitu dijaga ulah dileungitkeun tamodenu tadi teh mungkin maju segala rupa geus ekonomi hoyong maju mah muliakeun orang Islam